Wah, Bos pulang ayeuna kitu, Bos. nyawa parek kuy ayeuna. Ayo. Namanya Ayo sudah keknya dong deui. itu ya aya perlu budak yang ululin isukan minggu apa kudu aya di Purwakarta ayeuna. Hati-hati atuh. Nyawa. Tuh bawah tuh. Moal bagus teu kudu repot Wak. Mal San. Teu kudu Wak. San. Parek langsung buru-buru wae Wak. Ye. Bawa bos, kayak iya pan iya mah saat. Pak. Naon ieu Wak, duh sok rarepot. Tuh bawa itu wae. cai itu jeung di jalan. Sayuran tadi mama. Aduh Wak. Bawa si Uwa mah ngarepot-repot wae tuh. Tah ieu bos ieu. Si Teter sabeun buncis tah. Aduh Wak, ieu naon deui di segala rupa wae Wak. Ieu kadinya kan. Cok naik ke bosna. Wah, ieu nih naon ieu segala Iya, atuh tambah ieu bawa segala wae. rupa repot. Tambah bawakeun bos. Duh erek mang. Dah, Wak boga gas teh Wak hiji mah Wak. Oh, aya di ditu mah Jalan hese. jeung Sok jangan mawa, rokok. san, mawa, gas. Aya gas mah aya. Loba di dieu mah dah. Sok dikiriman ka apa ge? Duh, arek Wak, lain gas ieu maksudna apa mah gas paneker Wak. Kos ieu mah atuh jang Oh, naon. paneker bos. Heeh. Paneker san. Wah, ieu teu kira-kira Wak tinggali opa geus hileud gayung kieu. Motor gede tinggali sayureun, Si mobil Opa. yang bawa gas. Tinggal suku ge tenepi opat kurti beubeut. Da motorna ulah nu gede tinggal bos. Kemain ngeunaheun Wak. Aduh aing kumaha ieu Wak. Gas mati ya, bos. Tak ieu gas mah karek hampang dipesakan ieu sayuran rek kumaha jang mau di ditu ge loba. Tingali opa geus jiga hileud gayung kieu. Kumaha tuh mau dibawa? Ngarek dibawa tuh Pak, lumayan lah. Oh, si mati sok bos salah sok hareupeun motor sok. Lawa isukuna bari tenepi deh duh. Lamun tah sudah awak leutik motor gede-gede teuing. Resep Wak rame. Sok, sulung. Aduh Wak, ieu motor tiga donat. Ada hati-hatinya bos. Dadah Wak, nuhun banyak. Ka Purwakarta waskeun we ugang egeng si Opos euy. Ah, mana si Obos? Bieu balik. Nah, balik lagi sayuran aja sih, Neng. Nah ieu sayuran yang biasa wirem segala. Pagi itu resep nasi Neng. Ki. Ari ku ang dibere sayuran nu ti jero jeung beasna karung di dieu jeung cai. Ih, eta mah anu bahatur pesanan geus di duitan. Alah. Ai sugan aing nu ieu tuh da lain ngomong atuh. Ih, kumaha atuh? Pan eta mah geus di duitan. Ki. Aing teh teu nyaho tuh da barang dibahankeun ku aing ka si Obos. Ah, wah mah teh yang apal gantian. Eta mah anu batu. Kudu aya deui. Ki. Mudah kan itu tuh. Tah.